Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra kaum dangu sadayana dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul Neng Jeje karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu carita tatar Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu sok biasa manteng anu mikalandep kana carita tatar Sunda. Mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-18 nya. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-17 dinten kamari. Hanca urang teh dugi ka nyarioskeun Neng Jejeh teh anu milari kontrakannya. Tah harita mendakan warung lajeng dituduhkeun ku tukang warung kanggo bumi anu kontrakeun teh. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah oge tiasa ngahibur oge katampi kalayan kabingahan. Mangga wilujeng ngadangukeun. Keur jongjong papelong-pelong nembongkeun budi anu nguyung paromanah henteu berag pecenghu nu boga warung harita teh datang deui. Sarta budi na marahmai tandana aya kabunga ari jol ari pok ngomong mere laporan ka tamu anu neangan sewaan. Nyai leres bae bade disewakeun malah sagala urusanana oge diserenkeun bieu teh ka bapa. Tah ieu koncina oge geuning. Mangga atuh urang longok. Betah kinten-kintena araya di dieu. Ceuk tukang warung bari nembongkeun koncina. Cobi bae atuh Bapak, abdi bade ninggalan heula. Piraku sugan bade teu betah onaman. Na kedah milari anu kumaha, kumendakna bumi oge tos untung kanggo abdi mah. Jawab Neng Jeje harita teh barijung manehna nangtung. Atuh bring kabeh arindit bade ningalian imah anu harita geus kosong. Anu lempang pangheulana harita teh tukang warung sarta terus dituturkeun ku Neng Jejeh jeung Jang Wahyu. Barang geus tepi kadinya cetrek kunci panto imah teh ku tukang warung dibuka. Teu lila bray panto muka sup sararea arasup ningalian di jerona. Tetela imah teh leutik kamarna oge ngan hiji tapi imahna lumayan masih weweg katinggalna. Ari handapna ku ubin tangtu bae matak tiis da puguh henteu ditehal. Ngan edas kalotor bae maklum henteu dieusian. Bray jandela eta imah ku tukang warung dibuka atuh jero eta imah ayeuna mah jadi caang. Geus kitu jandela kamar harita dibuka deui plong jero kamar teh ebreh. Palang dada mani pinuh ku dedekna taneuh ngebuel. Sanggeus tetela buktina pok tukang warung teh ngomong. Tah ngan sakieu buktosna geuning Nyai bumi teh. Mangga ayeuna mah eta geramanahan ku Nyai. Lamun kaanggo mangga cenah teu kaanggo nya teu nanaon. Ceuk tukang warung harita teh bari nerangkeun sewaanana. Ih Bapak, kirang kumaha sakieu mah keun dijantenkeun bae ku abdi bade disewa. Ari soal sewaanana abdi teh moal bade nawis deui. Keun da kumaha umumna panginten. Jawab Neng Jejeh bari melong ka tukang warung. Sumuhun Nyai, iraha atuh bade dialihanana. Ceuk tukang warung harita teh bari neuteub. Barang ditanya kitu mah Neng Jejeh henteu nembalan kalah terus bae tungkul. Piceurikeun teu kaampeuh sabab pikeun manehna mah dina waktu harita teh geus teu boga pamondokan iwal ti imah eta mah.
nu matak manehanana sedih aya perih aya era. Iraha Nyai bade ngalihna. Arip tos panuju mah tukang warung nanya deui sarta semu anu heraneun pedah anu ditanya kalah ngaheruk rek ceurik. Bade ayeuna Bapak, jawab Neng Jejeh bari teu kaampeuh berbei cipanonna teh ngalembere. Barang dijawab kitu teh tukang warung mani bengong ka ciri siga olohok. Heraneun ka bina-bina ku anu nyewa imah teh asana bet burung gusuh karek ge badami ayeuna rek dipindahan. Katambah harita sore waktuna jedek kaburit. Kumaha angkut-angkutna lamun boga parabot mah. Aduh, bade ayeuna ngalihna teh Nyai. Kumaha atuh ngakut-ngakut parabotna? Ceuk tukang warung harita nanya deui. Ah, da abdi mah teu gaduh parabot Bapak. Jawab Neng Jejeh bari segruk ceurik deui teu kawawa meureun. Har, geuning kalah kanangis Nyai. Piraku teu gaduh parabot mah, nah Nyai teh diusir. Ceuk tukang warung watireun pisan. Sumuhun diusir Bapak. Abdi teh teu gaduh nanaon iwal ieu sabeuleuh geunjeur. Jawab Neng Jejeh harita teh bari inghak-inghakan. Ari ujang disebut rakana teh caroge atanapi lanceuk. Ceuk tukang warung ka Jang Wahyu anu gawe nangan ngaheruk bae. Jang Wahyu henteu nembalan kalah ret bae ngareret ka Neng Jejeh nu keur nginghak. Manehna bingungeun pisan mun ngajawab sieun salah. Rek ngabohong henteu wani lantaran dipantang pisan ari arek terus terang sieun Neng Jejeh teu sapuk bilih bendu ka manehna. Kang, terus terang bae ka Bapak. Ceuk Neng Jejeh bari nginghak teh neuteub ka Jang Wahyu anu semu bingung. Barang diparentah kitu Jang Wahyu henteu kaleked pok bae ngalakonkeun nu enggeus kaalaman. Pang Neng Jejeh jeung manehna tepi ka harita kitu. Nyaritana apik pisan teu aya anu kaliwat. Sajero Wahyu nyarita Neng Jejeh mah nyegruk bae meureun bakat kuna langsa. Barang tamat ngadongingna tukang warung tengah huleng. Manehna gogodeg bae bari jeung unggut-unggutan. Di pinggir-pinggir mah bet watir kana ragana Neng Jejeh. Sabab henteu boga dosa lamun nurutkeun dongengna, tapi bener salah nama anging Allah nu uninga kitu ceuk pikiranana. Janten kumaha atuh Nyai teh sanaos aya imah oge ari teu aya parabot mah. Bingung panginten dina naon kulemna. Dina naon masak sarang sajabina. Ceuk tukang warung bari ngusapan janggotna. Ah, tong janten emutan eta mah Bapak, jawab Neng Jejeh harita teh dumareuda. Nya ari kitu mah teu nanaon atuh, tapi ceuk tukang warung bari neuteub ka Neng Jejeh ari ngomongna mah teu diteruskeun. Sawios Bapak, persekot bumi mah enjing bae. Margi abdi bade ngical ieu heula lelepen berlian. Jawab Neng Jejeh bari nemongkeun alina anu matana tinggurilap. Da ngartieun Neng Jejeh oge kanu dimaksud ku tukang warung teh sanajan ngomongna teu diteruskeun. Tapi punten bae Bapak mah Nyai, margi ieu bumi teh sanes gaduh Bapak. Ceuk tukang warung bungaheun pisan sarta pok neruskeun omonganana. Mangga bae atuh nyangakeun dengan sakitu buktosna Nyai. Sumuhun nuhun Bapak, jawab Neng Jejeh harita teh laun pisan. Mangga atuh keun lapor mah engke bae ti pengker. Ceuk tukang warung bari ngaleos ninggalkeun eta imah balik deui ka warungna.
Barang tukang warung bijil ninggalkeun manehanana curucud neng jejeh ceurik Cipanonna beuki rosa. Beda jeung Cipanon tadi ngan henteu gegerewekan ku manehna teh ditahan. Atuh Jang Wahyu teu kuat pok manehna ngabeberah sangkan neng jejeh kuateun dina nahan kasabaran. Gusti Nu Maha Suci, abdi ngahaturkeun nuhun ayeuna kenging musibah da meureun pangkieu oge. Atos kersana Gusti, abdi mah tumamprak bae margi kayakinan abdi dina usik dina malik. Anging Gusti nu ngersakeun da ari dina ikhtiar, abdi teh kirang kumaha. Abdi sering pisan ngemut horeng teh ari manusa. Kanggo ngudag kahoyongna jalana teh rupi-rupi. Nu ditempuh ku manehna aya nu nempuh jalan nganggo kaawonan bae, sareng aya anu nempuh ku jalan anu mangpaat teu ngalanggar kana hukum, boh tina hukum agama sareng hukum dari gama. Namung diemut-emut mah abdi teh ngaraos bagja, sarehna dina hirup teh masih keneh bae kiat. Tara ngajalankeun awon nu disengker ku nagara atanapi ku agama. Canaos abdi sangsara nyatu isuk henteu sore. Susah nyiar kahirupan, tapi masih keneh hirup bari teu nyorang nu salah. Sakieu ge abdi nuhun parantos iman ka Gusti nu kagungan bumi alam sareng eusina kabeh. Abdi teu teweleh muji bari teu weleh ikhtiar sangkan hirup diri abdi sing tiasa ngalakonan kana hiji katerangan yen manusia makhluk mulia. Tah kumargi makhluk mulia abdi teh nedak bae bari jeung iman ka Gusti mugi-mugi diri abdi sing kiat nahan kasabar upami kenging musibat. Ulah dugikeun ka dengdek iman abdi janten goyang nurutan adatna sato anu teu kasebat mulia. Lamun susah ulah jahat, lamun senang ulah kumed. Budi basa tetep bae sing somea sing dareh deh. Cek babasaan sepuh masing getol amal ibadah. Sareng mugi-mugi Gusti neng jejeh panutan abdi nu ayeuna dipitenah sing kiat bae imana ulah goyang, ulah lali tetep satia nyamuji ka Gusti Nu Maha Suci. Hadas mendak katunggara mugi-mugi bae sabar, sabab pikeun anu sabar eta kakasihna Gusti. Cek Jang Wahyu hari teh bari neuteub ka Neng Jejeh. Neng Jejeh asa kasuat ngadengekeun Jang Wahyu teh. Nu nyarita melas meuli sasambat ka Gusti Allah atuh manehna ngaharup. Siga mikir jero ati nengetkeun omongan Jang Wahyu dipikir dibulak-balik sarta terus dilenyepan bet ka harti sarta bener. Atuh pok manehna ngomong bari nyusutan Cipanon. Kang, entong hariwang sanaos engkang nyarios sapertos anu sasambat ka Gusti Nu Maha Suci. Ku abdi oge kahartos anu dimaksad mah ku engkang ngelingan abdi. Sangkan abdi ulah aral anu asal hirup senang ayeuna nyorang sangsara. Ulah dugikeun kahilap kana hukum nu berlaku, boh kana hukum nagara atanapi hukum agama. Sakitu ge engkang nuhun abdi atos dielingan kana jalan anu leres mugi-mugi bae kiat dina nyorang dojaan teh dodoja teh. Abdi teh moal kaduhung tuman sare dina kasur anu kalintang empukna make spray jeung kulambu di sinaran cahya listrik anu koneng jeung bulau. Hari ayeuna betrobah meureun sare dina ubin nu tiisna liwat saking. Teu disamak, teu dianggal, teu disimbut-simbut acan. Nu biasa nama caang ayeuna meureunan poek da teu gaduh lampu cempor. Biasana disimbut kandel ayeuna ditapuk reungit. Tapi abdi moal aral da sakieu ge tos milik. Namung mugi-mugi bae engkang ulah rejag manah sanaos abdi teu percanten ka engkang aya di dieu. Namung kanggo kasopanan supados teu janten saur, saya nama engkang mulih bae. Abdi makantunkeun bae di dieu hoyong sorangan.
tibatan jeung dibaturan ku pameget can samuhrim. Punten bae nya engkang. Jawab Neng JJ harita teh bari neuteup ka Jang Wahyu. Ngadenge eta omongan Jang Wahyu mani ngahuleng. Karana sakna asa lanjung teu puguh pipikiran lieur disambar gelap. Peureusna kaliwat saking tapi manehna ge sadar yen kecap Neng JJ teh bener. Pangusir ka manehna teh lain ngusir teu percaya, tapi ngusirna ngajaga kana omongan tatangga lamun engke nyarahungeun. Kulantaran ngarti sanajan berat kapaksa manehna teh kudu nyingkah. Ninggalkeun anu prihatin cuang cieung eueuh batur istuning matak ngahlas atuh pok Jang Wahyu teh ngajawab suarana teh dumareuda. Bari henteu weleh neuteub cipanona nyalalangkrung. Neng engkang teh rumaos. Atos nyesahkeun ka Neng ku ayeuna nutur-nutur siga anu kirang sopan. Tapi pang engkang kitu teh kajurung ku rasa nyaah. Asihna kaliwat saking lantaran engkang rumaos. Atos kahutangan budi nu ageng kabina-bina karaosna ku engkang mah. Ari tos puguh kieu mah engkang moal abot teuing dina ngantunkeun ka Neng. Keun bade diaping bae sanaos dikatebihan ku engkang ditalingakeun bilih aya kumaha onam. Margi mun Neng ngahaja aya jalmi rek deleka. Engkang terek maksa bae ngabelaan ka salira. Sanaos dugi ka korban raga paturai jeung nyawa engkang moal panasaran. Kanggo nyumpunan pamundut sanaos engkang teh wegah kedah ngantunkeun salira. Namung bade mios bae ngabantun rasa nungungun teu kiat pisan paturai ngantunkeun anu tunggara. Permios bae atuh engkang teh Neng. Jeuk Jang Wahyu bari song ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Jang Wahyu ngasongkeun leungeun ku Neng JJ ditarima atuh gap. Mani pageuh siga nu susah lesot. Itu ngungun ieu lewang teu kuat kudu paturai. Tapi kanggo karsopanan kapaksa leungeunna lesot atuh porosot lesot teh rei. Kana panon mah kontak kaciri mani ngarembeng cipanonna ngan nyalalangkrung. Ningali Neng JJ kitu ngalimba rembay cimata leos Jang Wahyu kaluar katingali siga nu nguyung. Terus manehna teh balik barang ngaliwat ka warung ku tukang warung ditanya, tapi Jang Wahyu matonggoy wae anu teu ngadenge siga nama keur ngalamun anu kacida ulengna bari ngabengbeos leumpang. Atuh tukang warung heran manehna mani olohok sarta melong ka Jang Wahyu anu terus bae ngincid. Sigana teu tuluak lieu kawas anu keur ngalamun tukang warung teh gogodeg. Bari terus narik napas ngarenghapna panjang pisan leng deui kawas ngalamun watireun ka anu nyewa. Nya kitu deui Neng JJ barang Jang Wahyu ngaleos teh teu pupuguh segeruk ceurik. Bari diuk nangkep tuur gulak giluk eueuh batur kawas nu dibui bae teu aya samak saheulai. Teu aya anggal sahiji badoraah aya cai henteu teko henteu cangkir. Atuh sereset hatena peurih asa digerihan. Karasana mani nyocop katambah leng deui rieut siga nu dadak-dadakan. Kitu teh mah pantes lantaran rek robah hawa tina halodo rek ngiji. Harita teh geus burit, langit angkeub arek hujan katambah jeung gede angin. Karasana mani nyeak nyebak kana tatangkalan atuh mega ting belesur siga anu alet-aletan. Surungkuy ka beulah dieu, surungkuy ka beulah ditu. Di barung ku dordar gelap mata keung karasana da puguh harita teh burit.
Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedap aturan ka sadayana anu masih kene mararanco ieu dina channel dongeng Mang Aa khususna dina dongeng Neng Jejeh ieu pamugi ieu dongeng teh janten landung pangbeberah kana manah janten hiburan oge katampi kalayan kabingahan nya ieu teh dongeng anu kadua ieu Mang Aa teh sabadana dongeng endong wasiat anu parantos tamat dilajengkeun ku dongeng Neng Jejeh. Tah insyaallah engke aya dongeng-dongeng anu sanesnya anu didugikeun dina ieu channel kumargi sakitu kanu teu acan subscribe atanapi bade ngintun-ngintun salam tiasa ngintun salam wae dina kolom komentar engke ku Mang Aa di absen. Hapunten dina dinten ayeuna Mang Aa moal ngabsen hiji-hiji dikumkeun bae ka sadayana anu mika cinta kana dongeng Sunda nya ka urang Soreang, ka urang Banjaran, urang Pangalengan, urang Bale Endah, urang Bojong Soang, Dayeuh Kolot, Ciwidey oge urang luar Kabupaten Bandung rupinanya urang Garut ya kumaha Daramang urang Garut urang Tasik oge urang Ciamis urang Banjar sareng Pangandaran oge urang Sukabumi urang Bogor Cianjur sadayana urang Sumedang Subang Karawang oge urang Majalengka nya haturan ulu jeung ngadangukeun bae dina dongeng Neng Jejeh ieu dina channel dongeng Mang Aa oge hilap ka urang Banten ya urang Tangerang aturan kumaha Daramang sadayana sabadana boboran siamnya masih dina suasana Idul Fitri ya nyangakeun minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum sadayana hapunten lahir tumekaning batin masih kena dina suasana Idul Fitri. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Harita teh geus burit langit angkeub arek hujan katambah jeung gede angin karasana mani nyeak nebak kana tatangkalan. Atuh mega ting belesur siga anu alut-alutan surungkuy kabelah ditu surungkuy kabelah dieu di barung kudordar gelap mata keung karasana teh da puguh harita teh geus burit paralak hujan teh turun gedeuna kaliwat saking lir dicicikeun di ti langit kadenge mani nyeor maralak ninggangan kenteng si horeng eta hujan teh pacampur sareng hujan es gedena sasisi saga lobana kaliwat saking pantes sorakna teh maralak. Ari geus aya hujan maka kara eta imah teh nu disewa ku Neng Jejeh harita maka nyahoan loba kenteng nu bareulah atuh henteu matak heran curulung tina lalangit imah teh bocorna gede kawas cai tina talang malah Neng Jejeh oge harita teh kaceretan. Tapi pikeun Neng Jejeh mah harita henteu kabengbat ku eta imah nu bocor manehna mah cicing bae. Bari jongjon nangkep tuur. Cai ting cuk celak teu dirasa. Geus puguh anu leutik mah anu ngan saukur iris ku manehna teu digubris. Kalah leng bae ngalamun nginget-nginget ka bapana anu kejem kaliwat saking kawas nu kausap setan tara-tara ti sasari anjeunna adatna kitu. Nya kitu deui ibuna bareto mah nyaah pisan bet baroraah jeung nyiksa sarta ngambek-ngambek acan. Tapi naha ayeuna mah nyeuseuna bea kadaek abong letah tetulangan saur teh henteu diukur asal geplak ngomong bae teu ngingetkeun kanu nampak peurihna kabina-bina. Dina waktu hujan raat nu kadenge cikaracak
anu ninggang kana batu harita geus poek mongkleng di luar ti iseun pisan. Sabab geus biasa na lamun entas hujan gede posok horea mulampreng sabab taneuhna jareblog matak sungkan anu liar bingung ku leumpang na bae. Waktu neng jejeh ngaheruk ngajejentul nangkep tuur lebah tengah imah pisan anu sakitu poekna curug ge henteu kadeuleu manehna teu ambil pusing henteu emut kana naon iwal ti ngararasakeun kanyerian kapeurihan anu tumiba ka dirina. Teu mikirkeun kana hujan anu harita geus raat, teu mikirkeun kana cai anu harita nguyumbang dina ubin meningamblong dina kenteng anu bocor tita tadi ngan nyurucud bae. Keur jongjon ngahurun balung kalotrak ngadengi sora siga aya nu leumpang putra kotrek make kolom sorana atra tetela anu leumpang di panyaweran sidik moal salah deui tapi neng jejeh mah cicing sigana teh mangsa bodo sia-sia aing-aing sakadutna. Sora anu leumpang bieu reg siga eureun dipantau kawas rek asup ka jero. Ari pek teh saenyana teu lila ti harita raket pantau imah muka. Ari bray teh mani caang breh katinggal ku neng jejeh. Horeng nemukakeun pantau teh bapa tukang warung teh harita mamawa damar. Tukang warung teh gogodeg ningali polah anu nyewa harita keur nangkep tuur teu beda niru lalaki anu susah teu boga gawe. Atuh manehna pok nanya hatena teh watireun pisan jeung sieun kumaha onam laklum bieu kasandingan heg engke ngagantung maneh meureun bakal katempuhan. Nyai, ieu lumayan lampu tempelnya keun nya seureungit oge. Asal ulah loba teuing ari aya lampu tempel mah ari caang mah. Cek tukang warung harita teh bari ngareret kana cai anu nguyumbang. Nuhun Bapak, jawab neng jejeh bari teu karasa curucud cipanonna teh mapai pipi. Ari geus nunda lampu mah tukang warung teh bijil deui sarta meundeutkeun pantona leos. Manehna ka warung anu harita geus tutup. Bari mikir jero ati ngahelas ka anu nyewa. Boa-boa encan dahar teu manggih sangu saremeh. Palang siang hayang nginum keur ngahaneutan beuteungna. Ret tukang warung teh ngareret kana teko anu ngebuel. Cikeneh meunang nyicigan. Geus henteu dipikir deui kodomang tukang warung teh nyokot cangkir sareng teko terus manehna kaluar rek nyampeurkeun ka nu nyewa. Bisi bae hayang nginum manehna nganteuran cai kotrek sora kelom leumpang muru ka neng jejeh. Barang bray mukakeun panto breh neng jejeh masih diuk sarta nangkep tuur keneh. Atuh sup tukang warung teh harita manehna asup. Nyai, tah ieu cai panasnya. Pilih bae hoyong ngaleueut. Cek tukang warung bari ret ka kamar molongpong teu aya nanaon ret deui ka neng jejeh anu diukna dina ubin teu disamakan. Nuhun Bapak, jawab neng jejeh pondok pisan ngajawabna teh. Malah diukna oge teu robah ngan saukur ngareret bae harita teh ku juru panon. Tukang warung teu lila manehna kaluar deui bari mikir jero hate bet asa kacida teuing. Nulung teh dikagok-kagok ditungtut siga nu lebar. Atuh bakating kuwatir gidig manehna teh ka warung terus bae nyokot samak nu harita diamparkeun di imah manehanana. Serta terus nyokot anggel harita keneh digulung ku samak nu bieu teh. Ari geus ngagugulung samak manehna kaluar deui terus ngajugjug neng jejeh. Dina waktu leumpangna teh ku neng jejeh kadengieun sora kelomna disadaku trakotrek ngadeuketan.
Atuh Neng Jejeh teu heran geus tangtu tukang warung nyamperkeun deui manehna. Sangkaan Neng Jejeh harita henteu jalahan da teu kungsi lila deui kalotrak mukakeun panto. Us tukang warung teh asup sarta pok manehna ngomong siga anu karunyangeun kieu pok-pokanana teh sorakna ge dumareuda. Keun atuh nyai wayahna bae da hirup mah henteu angger. Maklum urang mah manusa aya dina jero alam nu sifatna papasangan. Aya beurang, aya peuting, aya senang jeung susah. Eta teh bagian urang nu mata kurang teh sing sabar. Lamun keur aya kasusah malah kudu gede hate sabab susah teh bakal senang. Tah ieu samak jeung anggal lumayan keur tilam awak ulah katirisan teuing peupeurieun. Bangku atuh eueuh keun enjing mah urang meser. Ayeuna mah wayahna bae lumayan saaya-aya nyai. Ceuk tukang warung bari mangamparkeun samakna geus kitu maleos bae manehna kaluar deui reket pantona teh dipeundeutkeun. Sanggeus tukang warung eueuh euleuh waktosna. Mitra kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka 18 dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun kirang sinareng langkungna. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.